28 Agustus 2017 sakabeh mahasiswa anyar Entragan 2017 ngalaksanakeun kagiatan mukaku fakultas. Dina eta kagiatan sakabeh mahasiswa diarahkeun ka unggal jurusana pikeun diwanohkeun ka jurusan pilihanna sewang-sewangan. Dina poe ieu oge Departemen Pendidikan Bahasa Daerah geus nataharkeun pamapag-pamapag ti mimiti pupuh departemen, sekretaris departemen, dosen nepi ka himpunan mahasiswana. Saberesna wawanohan jeung departemen, mahasiswa anyar EPBS dikumpulkeun deui di Gimnasium UPI. Anu satuluyna bakal leuwih diwanohkeun deui ngeunaan UKM anu aya di EPBS, sarta aya oge hiburan anu dipintonkeun ku unggal departemen nu aya di EPBS. Atur nuhun kanggo panitia mukaku fakultas. Alhamdulillah simkuring sareng reng-rengan rencangan. Alhamdulillah kengeng pisan seueur pisan ilmuna anu biasa dikengeng dina mukaku fakultas ieu. Utamina perkawis ilmu anu didugikeun ku dosen-dosen anu ngarantos ngadugikeun tadi. Atur nuhun sekali deui kanggo panitia. Sukses Sunda Jaya. Alhamdulillah dari 2019 teh masih ada pengalaman anu seueurnya ka Kasri. Ayeuna di antawisna terang rektor terang ka susunan MWA terang naon wae UKM naon wae lomba masih belajar bahasa Sunda teh simkuring asal nama poek pisan ayeuna saat aya acara ieu simkuring jantan terang gitu kumaha sih bahasa Sunda teh.